Baru dibuka tuh bae, udah geus kaciri. Itu orang emang beki muka nu kieu teh jang jadi jam-jaman. Udah gitu anjing, beletak jadi nempel. Oh baheula eta naon ngarana teh? Coca-cola. Jam tangan Coca-Cola. Coca-Cola. Padahal aja si modalna murah nya teh. Oh, Seng Seng anjing seukeut seng mah sia tuh. Seng mana? Karahaan coba anjing tetanus. Make naon atuh? Lain seng eta mah. Naon? Seng non gomreng. Nyante gawe began. Nyante seng ngalabagan atuh mana kan geus di guntingan. Seng mah pakuna ge khusus paku seng. Nya gitu. Nya nu beuleud geuning. Paku asbes pan beda. Seng mah bahasa Cina. Tung seng. Cuma kemarin aja ieu non ngaran teh long weekend. Heeh. Long weekend. Geus long weekend naon sih? Iya. Naon Yesus? Yesus. Heeh, naon naik Oh. gitu. Kan naik. Naik naik travel sih. Jol naik. Dalam weekend mah tuh batur teh kan. Arulin. Macet. Heeh. Paskah meureun. Kenaikan Yesus Kristus. Paskah teh. Paskah. Paskah teh lain sok-sok ieu teh gini ngabagi-bagi endog. Bener kan ya? Lain ngebagi-bagi endog. Bagi-bagi sembako. Iya, naon ngaran teh ngahias endog. Oh bener di warnaan ya. Di warnaan. Oh tidinya buah hayam warna-warni. Oh, teh endog warna-warni. Dicet. Pas lahir anjing warna-warni. Lain anjir. Hayam warna-warni mah di pikok. Oh di iya di air beras. Di bleaching. Oh goblok mah di air beras. Diga Vespa. Sok dia ngajar dicolok, diwantek. Karunya. Ieu warnana geus turun. Anjing juga lepis wae. Di eta lah. Tapi mana di pernah warnaan. kepikiran tuh? No. Lamun endog teh, urang sok pernah kepikiran kan urang sok balanya ka pasar baheula. Heeh. Ieu endog di mana gitu tah. Nepi ka kurang beuli. Ti hayam emang nih. Anjing nganya ya endog tinu ucing pan pasti tinu hayam. Itu maksudnya kan di daerah urang eueuh pabrik endog. Goblok. Lain pabrik tuh. Maksudnya teh Naon peternakan ayam. Peternakan hayam, peternakan endog lah gitu. Itu endog mah teu diternak. Hayamna diternak, meh keluar endog. Ya, berarti kan diternak ayo mana? Lamun ternak endog mah eta sakandang teh endog gungkul. Oh hayam. Endog ngajar-ajar. Jadi meuli ieu ka peternakan ayam. Meuli endog diternak deui. Ya maksudnya lain si endog orang pernah nah ieu endog nepi ka perjalananna teh itu geus jauh sih euy. Si endog teh nepi ka nu katel imah aing. Nya kan? Ya So, bener. misalnya di urang aya teh peternakan endog, peternakan hayam. Kan eueuh. Tapi orang pernah ningali peternakan hayam teh di Tasik deket Galunggung. Jadi di kaki Gunung Galunggung teh aya pasantren. Bener aing mah. Aisyah di kaki gunung non Galunggung aya pasantren terus mesantrenkeun endog hayam. Isina Hayam pesantren. marake peci. Kan aing teh keur ngomongkeun endog jalan pesantren. Dangukeun lah teh di pasantren eta teh aya kandang hayam. Jadi maranehna teh ngarukut hayam. Lain ngarukut atuh naon ngaranna teh? Ngingu kan ternak hayam. Endogna di nya tapi eta mah skalana rumahan. Pesantrenan. Ya, maksudnya skala kecil, eta mah mikro SD. Teu makro. Abongnya hayam mikro. Dihijikeun jeung SD. Ya maksudnya skalana kan pasti leutik. Sa Tasik moal memenuhi kebutuhan sa Tasik. Komun nepi ka Bandung pan. Nya itu maksudna eta daerah Galunggung mah endogna teh dinya. Tapi orang geus wau jeung si Mingke mah apal. Karena kan saya eta dokter eta mobilna ge. Naon anjing dokter. Jadi mana kan kanu mobil, kanu Grand Max.
Harupna bemperan. Dibawa ngebut tak tukang angkutan endog. Jadi disebut kebutan wae disebutnya endog Toretto. Tawanina kan tukang nganter-nganterkeun endog ka warung-warung, Ke Brazil. This is Brazil. Endog unggul. Ceplok tanya. Ke pasar-pasar. Distributor. Distributor, supplier lah. Supplier. Nah, ternyata nyokot endog nama di Jawa, Mang. Emang di Bandung eueuh endog? Aya, tapi skalana meureun rumahan. Nu gede mah di Jawa. Di Jawa, Mang. Sok ngaran endog di Jawa. Orang Jawa mah sok ngaran endog. Hayamna teh mana lain orang Jawa. Hayam Jawa. Orang Jawa ngaran endog berarti tara init-initan. Eta mah beda deui, ngaran endog cicing. Di Jawa, di daerah mana Sukoharjo. Iya asal. Orang bukan. Kan lamun endog asin Brebes. Oh nya bener endog asin Brebesnya. Nah, nya bener anjing endog-endogan di Jawa kabeh. Jawa. Endog asin di Brebes. Endog puyuh. Endog puyuh di Klaten. Jika nama ya asal aing nyaho. Jika nama tiap daerah Jawa geus mana mah endog puyuh. Mana endog asin. Di Brebes mun aya nu dahar lain selain endog endog asin dicarekan eta. Tah asin endog itu Jawa jadi dikirimna teh 1 ton 2 ton, nya berton-ton gitulah ka Bandung. Kita bat si Mingke nu nyup non ka supplier. Jadi tidinya dibawa ke pasar, dikiriman ke pasar, terus di pasar kan dibelian ku nu boga warung, ku urang model urang jeung mani. Tah ku masyarakat dibeli tidinya. Masyarakat dibeli. Wah anjing. Eta mun caing ge. Mun endog eta naon ngaranna teh? Aya hayaman heuh. Itu maksud aing teh geus sarek jadi, geus lieur goblok sih. Lieur kumaha? Perjalanan aneh. Mabok. Aing teh jauh-jauh ti Jawa. Datang ke Bandung. Kadang diceplok. Ya eta nu diceplok teh jeroan utah da lieur. Tapi aya Mang ye. Wah aing di-searching heula. Sejarah endog ye. Aya geura. Mana pas nyebut sejarah endog juga heula endog atau hayam. Nya eta mah pasti mana sok mikirna naon endog heula hayam heula. Hayam heula. Bener hayam heula urang geus sepakat. Karena pasti kan kabeh teh diciptakan ku Gusti Allah tinu taneuh tah. Tah kan jelema tinu taneuh teh. Hayam tinu naon? Lain tinu taneuh hayam. Mah tinu jukut tinu hulu. Hah? Tinu huut teh. Nya jelema nu tinu taneuh teh. Hayam oge meureun. Henteu lah. Hayam tinu naon? Tinu ieu stroberi. Teuing. Masak aya warna ge. Pantesan jawerna beureum aja. Ada rasa stroberi. Tapi orang percaya sarua jeung maneh tinu endog, tinu hayam. Tinu hayam. Eta mah geus teu kudu didebatkeun. Anjing eta nu kamari dina berita debat endog heula hayam heula, endog heula hayam nepi ka parae. Kadek-kadek. Manya. Asli dina beritana nya. Aya berita. Emang lebih paeh. Nya maksudna pak kadek-kadek debat. Jika urang jeung maneh sok maneh cek maneh hayam cek aing endog. Endog heula jelaskeun maneh hayam heula darbat. Wah anjing emosi pak kadek-kadek. Oh henteu eta teh lain emosi. Naon? Hayu urang buktikeun anjing tanyakeun ka Gusti Allah. Sok nah. Bisa jadi. Jangan mana mau bedog ayo mau bedog. Kan paeh. Di akhirat kalian tanya Gusti Allah itu bener mana? Nu paehna hiji. Bener, mautna hiji. Nu mautna hiji. Kan karunya teu bisa mere nyaho. Lamun bener selebrasi sorangan. Nya bener cek aing ge. Tapi si itu mah anggar. Itu mah hirup keneh geus paeh. Maunya itu di daerah mana? Ya pernah orang maca beritana teuing daerah manana mah. Sok grawe searching. Anjing. Debat endog hayam nepi ka maot. Cah anjing mana nganggur mah eta. Jeung betul anjing. Anjing bisa jadi sih.
Tapi nu nganggur nu geus pengalaman mah moal. Ngomong-ngomong nu nganggur mah aing teh basa keur masih kena gawe di kantor kan aya syutingan di Sumarekon. Di Sumarekon teh kan aya sababaraha taman. Tah aing teh nyeun video tadi taman teh keur leumpang. Aya jelema ke di taman teh diuk bapak-bapak lah make celana pondok aneh. Isuk keneh jam 9:30 meureun teh jam 10. Diuk di taman video call. Sorana teh tarik anjing cai teh jiga nu keur ngadat. Nyawana keur debat agama jeung pendeta goblok cai teh di taman. Isuk keneh kieu. Tapi sebentar pendeta, sebentar. Goblok cai. Ku sempet-sempet na anjing batur garau jam 10 isuk-isuk. Si debat agama. Nganggur eta mah pasti. Yang tolongna pendetana deh anjing. Ngadon di ladenan. Gitu euy kan teh nyaho obrolanna. Nah maksudnya si pendeta bet ngaladenan. Karena tentang ketuhanan sih. Tentang ketuhanan. Meureun kan aya ustad mah kudu ngajelaskeun. Pendeta ge kudu ngajelaskeun. Ya bener. Gitu kan aya nu nanya kan tuh bisa amung nganggur maneh tah kan tuh bisa gitu. Ya, tapi aing jadi penasaran ada di dinya teh lumayan lila kok aing cangukeun. Wah anjing cah aing teh ieu. Anu hiji kan jelema teh dinu logat nama logat Batak. Jiga nama Batak Islam. Bener aneh. Pendetana Kristen buat aneh ngomongkeun Yesus. Aduh cah aing teh ku sempet goblok. Jeung di taman lamun rek debat nu kitu mah mending di kosan, Pak. Ieu video. Jam hiji peuting. Jika nama jam hiji peuting mah baturana geus sararek. Karena itu kan rek gawe. Sia tahu batur. Nya geus aing isuk-isuk wah aing video call ya pendeta. Ulang-ulang kepikiran kan. Karunya pendeta. Tapi udah bener lamun nganggur mah. Naon? Tengah peuting teh pikiran teh anjing ka ditu ka dieu. Nya kan. Nganggur mah. Kan mah aya nu gawe mah nya capek, sare gitu isuk berkegiatan. Anjing nganggur mah da. Mikiran teh semesta ketuhanan. Tadi mikiran endog, mikiran naon. Galaksi. Mikiran ieu naon? Alien, bener, konspirasi. Flat Earth, aya. Ngana teh karunya si pendetana isu keneh beres sarapan. Tiba-tiba anu video call, sugan teh penting. Rek ditutup tengeun aja. Bener kan. Iya kan non teh aya kewajiban untuk menjelaskan kan. Eta tadi kumaha sejarah nog? Sejarah nog ieu. Tuh, ternyata memang di Asia Tenggara, Gus. Naon? Mimiti nog teh, nog hayam. Wah, di Eropa aya. Oh, can aya. Oh nya? Dimulai 7.000 sebelum Masehi, tahun 7.000 sebelum Masehi. So, tak hayam teh di Asia Tenggara asalnya, terus dibawa ke Mesir. Iya bener ya, bener terus dibawa ke Mesir, ke Sumeria. 3 hari. Tidinya karek ke Eropa. Kebayang mana? Di Asia Tenggara berarti naik kapal sama ayam. Mereka mana? Mereka Mesir. Makanya can aya dus Indomie. Asli. Berarti kan kudu deh. Jika norek ngadu gini. Pakai kisah. Pakai kisah bener. Pakai kisah. Job kan pasti lain saurang eta teh. Loba ngaralut. Ngaralut kisah. Ini jika atlet ngadu. Atlet ngadu hayam. Mafia unggas Bener aya. anjing. Eta tah bener Kak. Oh, dibawa ke Mesir. Di Mesir mah tahun 1500 sebelum Masehi. Oh. Itu 7.000 ka perjalanannya seberibuan tahun mah. Oh, berarti eta teh di non ngaran teh dibawa ke Mesir jang di kembangbiakeun oge di Mesir gitu. Jadi Cleopatra teh dahar hayam dirinya. Mimitina dahar hayam. Tah zaman prasejarah cenah jelema teh dahar endogna masih keneh sarang burungnya dinu liar gitu. Oh. Jadi can ngaringu. Can diingu masih liar juga madu kudu teterekelan mun kan gitu. Oh nya. Kan madu mah kaluhur aya hayam mah meureun wah nyawakan hayam jelema. Ngagebak. Apa dinu sarangna keneh. Aduh, hayang nyeplok.
Pitekan erectus gitu. Pitekan erectus. Hayang nyeplot teh. Sia. Sia teh ngerti baheula. Itu zaman purba. bahasa purba. Sia. Kerong ge sarua matakna ker. Teh bahasa purba. Kan teu bisa kemari da can aya Can aya bahasa. Come here can aya. Jadi ker. Tabuah come here ge tinu ker. Benar eta ya sejarahna. Terus karek dijinakeun di Asia heula jeung India sekitar tahun 7000 sebelum Masehi nepi ka 3200 sebelum Masehi. Tak karek naon dijinakeun jadi unggas petelur. Asalna mah henteu, asalna mah liar keneh. Jadi non ngaran teh jang kebutuhan ternak we. Tah anu mah meureun cenah hayang nyeplok daripada lieur-lieur kudu sisiehan. Anu mah geus urang ingu we. Gitu, diingu we di pipir, di Oh, aing nyaho berarti naon ngaran teh runtutan mikirna. Jadi mikirna teh aing teh beuki hayam, aing teh beuki endog. Tapi lamun kudu newak heula capek. Geus we, lamun newak tong ka dihakan. Simpen we di imah. Ingu da urang ala endogna. Engke manggih deui, cokot deui. Ieu rek di dahareuna kalem. Kayak 3 bulan deui. Ngumpul 10. Antep kuno cenah ngarenog. Mulai we ternak. Jadinya. Tapi masih rumahan ternakna. Karena engke di tahun sabaraha gitu mulai tak aya industri. Mulai skalana gede. Karena gitu. pas dicobaan anjing ternyata endog teh ngeunah. Ngeunah, rek di kumaha-kumaha bisa endog mah. Jeung dinu dahareun sok ayeuna nya maneh. Endog teh mikirnya kan ukur diceplok, ukur di dadar. Apa dinu martabak jadi kue. Bener sahan mikir mimiti ieu tinu endog jadi naon deui nya. Jigana bisa jadi cheesecake. jadi cheesecake. Heuh nya sahan mah ngamimitian. Aing jadi martabak. Jadi donat. Naon deui nu aya endogan? Jadi ieu naon ngaran teh jadi minuman STMJ. Bener, susu telur madu jahe. Teu jelema saha nu ngamimitian susu, endog, madu dihiji-hijikeun. Untung teu dihijikeun jeung kadu guys. Kan mencek si atau bisa jadi asal nama dihiji-hijikeun segala rupa. Kabeh. Anu pun paeh. Nganteungeuna. Teu ngeunah. Kan gitu. Oh, iya campur jeung ieu. Nya kan cenah kabeh dahareun teh cara nyahoy bisa di daharaton tadi coba kan. Dicobaan. Nah pas dicobaan anjing ieu teu ngeunah. Entong berarti. Aya nu ieu teu ngeunah. Piceun entong. Coba dipiceun. Cobaan deui tapi kurangan hiji. Bener, aya nu kitu. Itu juga nah susu telur madu jahe kadu baheula mah kitu baheula. Kadu ganas. Jeung batu bata. Jeung bubuk kenteng. Nah, geus aya kenteng anjing. Wancan aya nya bener. Nya aya STMJ mah geus. Oh, geus modern. Kan geus modern. Tah barulah ke ieu naon ke naon teh bersangkutan jeung kebudayaan atau keagamaan. Awalnya ti Persia nu kitu jeung Romawi. Jadi si Xerxes. Si Xerxes jeung si Leonidas. Kan Persia. Romawi Leonidas Sacan ngalungkeun tombak teh ngalungkeun landog. Landog eta teh palung-alung landog. Tak tewak tapi ulah beupeus. Sangap tapi ulah beupeus. Leonidas teh diajarna kitu baheula. Nu pika jadi 300. Anjing 300 jelema-jelema anu bisa nyanggap endog teu beupeus. Eta prajurit pilihan. Ngetes Ujian terakhir eta. Sanggap tetep beupeus. Anjing beupeus. Eta asup kanu kebudayaan terus baru kanu keagamaan. Masuk Paskah. Tah lamun Paskah mah ieu tuh tradisi mewarnai telur tuh bener biasanya ku beureum cenah. Diwarisi dari tradisi Kristen Ortodok untuk melambangkan darah Yesus. Gitu. Sugan teh beureum teh karena
marana nyaho da ieu hayam asalna tina stroberi. Teu lain. Cuma bi aing kesannya nyebut aing. Karena memang gitu aja. Asalnya nyebut aing strawberry. Tah nunggu baran dipindahkeun ka endog. Komo nu disantet cenah. Begitu dipopeskeun endogna teh paku. Bener. Aing mikirkeun tuh anjing bocor. Wah. Mayan ya. Heuh nya bisa tah. Berarti endog mah wah emang abadi anjing. Abadi. Ya kan ti tahun sabaraha nepi ka ayeuna masih keneh digemari euy. Asli untung kewajiban naon ngaran teh? Kewajiban makhluk kudu nyaho nasab teh ka jelema hungkul. Coba ka hayam. Hese anjing. Ngurutkeun nasab. Dah anjing. Endog mah. Ieu indungna saha? Ieu akina saha? Ieu cakawareng saha? Udeg-udegna saha anjing? Nying da lain endog lain hayam hungkul nu lieur mah sia sapi ge da lieur. Nya mah tuh aing. Maksud orang teh untung ka jelema lain ka sato gitu. Karena sato mah pasti hese ngetrekna. Nya atuh da ayeuna endog hayam sakali endog kan sabaraha kan lain hiji. Heuh da urang karek nyaho basa irahanya aing teh pernah ngadangu. Jadi hayam teh ngendog teh lain naon ngaran teh? Bukan hanya sekedar ngalahirkeun. Bener. Anjing bahasana nih ngalahirkeun yang endog goblok. Ya maksud aing teh lain Pan bijil endog guys. lain endog jang jadi hayam deui goblok guys. Lain yang berkembang biak. Jadi emang non si hayam betina teh hayam betelur Ya emang memang. sok ngendog eta teh lamun kumaha dieram teh teu jadi Mau hayam, jadi moal eta jadi mah. Da petelur. betelur. Lain pedaging. Karena kudu dipacakeun heula kan lamun hayang eta mah jadi hayam endog jadi hayam mah. Heeh, bener. Aing karek nyaho. Jadi lamun urang ngadahar endog teh belum tentu ngadahar hayam. Emang teu Ente mah. Ngerti teh sih omongan aing. mun mana dahar endog belum tentu dahar ayam udah beda is. Kumaha nya ngajelaskeun nya. Aya ayam mah crispy, aya endog aya teh ayanya. Aya endog crispy, Barendo barendo. kan endog crispy. Ya. Tuh di masakan Padang aya endog mah. Ya benar. Di masker banget. Jadi masker beungeut. Cukup lah nya. Kokonengna bobodas. Bobodasna jadi masker endog. Meh halus gitu nya. Ame juga endog. Tapi ayeuna mah aya endog omega Nya eta di Jepang. di Jepang nya. Di Jepang. Eta mah Tapi warnana beda, warnana jiga nu koneng pisan gitu. koneng Oren pisan, oren pisan. Nah eta mah geus aya campur tangan manusia. Jadi si hayamna teh dibere dahareun beda lah, lain huut. Naon Lain gitu layar, Indomie gitu. layar. Mejongjon tah dibere Indomie. Ya baheula urang pernah ngukut ngukut hayam maksudnya. Ngukut hayam. Saking badagna disebut si Geboy. Kan lumpangna teh ngageboy. Paehna euy dramatis. Anjing dramatis Asli kumaha. labu. Tinu roda apa saking ku badag. Wah, lainnya hayam mah bisa naon ngaran teh? Heuh bisa ngapung kan batur mah gitu. Tas si Geboy mah boro-boro ngapung leumpangnya ngadedod. Aneh. Jadi pas Obesitas hayam obesitas. jadi begitu di roda naik karena roda manehna naik bisa giliran turun tuh bisa memaksakan bek pae anjing dramatis jadi ku aing rek dipencit euy karena kan badag dagingna anjing ngeuna dipencit lebar buru pae Kita bisa. bisa Bisa jadi bangke eta mah. kubur we ku urang make nisan Geboy Anjing. Emang kenisan segala. Sama maneh nu dramatis. Paena mah biasa. Mati konyol. bener mati konyol Jadi hayam teu manfaat. di mana sok aya hayam galak baheula Aya Aya wae. aya hayam galak Ai keur leutik pernah dibinti. resep Make jeung resep aya sieun baheula mah. Kok resep anjing? langsung ngeureuyana jadi orang limaan yo aya hayam wah diarudag kan aya nu dibintihan aing mah kan seurian ningali batur giliran aing nu beunang aing nu ceuri batur seuri Jadi ngebinti teh bahasa Indonesiana naon ngebinti? membintih Eueuh. memukul
Masa manya neungeul. Manya hayam neungeul. Neungeul mah leungeul. Heeh. Jekuk gitu. Ieu makan teu neje. Neje tapi Narajang berarti. Noker. noker, naonnya? Nya eta we lah pokona mah. Eta kan ieu non karte self defense nah hayam teh gitu. Nya eta perlindungan dirina. Heeh. Urang mah baheula selain ti hayam teh di udag oge ku kalkun anjing eta leuwih sieun. Bener. Badag jeba kan suarana mah intimidasi anjing kuluk 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 anjing. Ti jauh teh anjing sieun. Tapi resep nah ya gitu. Adi urang kan kurang teh dibawa ka. Jadi tetangga urang teh aya nu ternak sapi soang jeung eta jeung kalkun. Sok dibawa ka dinya ku urang teh jeung barudak gitu. Sok diheureuyan kalkunna mudag kan urang lompat. Adi urang baheula lompatna teh rada boyot. Jadi kaudag tah kuluk 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 pas ngadeugetan sieun meureun digorowokan. Wah gitu. Sieun kalkun. Di harapan Bogota. Sieun ini Nya aing resep mun aya nu galak aya. Pan di urang mah urang baheula ngawarung. Tetangga nu di ujung boga hayam galak. Jadi nu keur balanja teh gabredan. khawatir aja. Khawatir aja. Tapi baheula zaman urang ngawarung aing mah apal harga endog terus naon ngaranna teh mun sabarapat sabaraha. Sakilo sabaraha. Karena make timbangan teh gitu. Iya, emang urang mah geus di ieu, geus di paket-paket aya mah urang mah. Nu meuli saparapat tinggal mikeun geus dipalastikan. Oh, baheula mah sok di ieu nu meuli teh sok request itu telurnya yang kecil-kecil aja. Anjing sirik barandag cai teh. Da moal jauh endog mah, mun 4 5 geus saparapat teh. Tapi kan lamun saparapat merena 5 rugi atuh anjing. Itu kan ditimbang. Kan laleutik berarti mun 5 laleutik endogna. Tas eta mentana hayang nu leutik. Eueuh cai teh nu leutik. Aya endog puyuh we kitu. Laleutik endog puyuh. Ya benar. Endog puyuh laleutik anjing. Di ieu lamun endog puyuh urang baheula beuki 6 bulan petangna. Urang oge sok di kan aya nu dijual di pasar, anu di ieu geuning dipalastikan di hektar. Oh, urang lain si endog puyuh teh dijualan ku tukang dagang di SD. Oh, nu ieu Salome. Salome. Nu di jeung aya di tipungan gitu kan. Anu make cetakan. Nya. Ayo. Sok ngagoreng sorangan. Eta go-grill teh tidinya mimitina. Go-grill aja. Bener. Tidinya mimitina grill-grillan teh tinu endog. Eta endog puyuh. Bener. Saacan aya giuk kaku. Jauh. Iya, masak sorangan. Udah SD mah. Bener oge. Mah. Eta. Ta Mang Yadi euy nu sok ngadu hayam. Asli mah aing ngadu hayam. Ieuna naon ngaranna teh? Asup arenana kumaha? Teu daftarna kumaha gitu. Nya daftarna kumaha emang. Manya datang terus, anjeun boga hayam dia ngadu jeung aing manya gitu. Gitu eta mah. Karena neangan amun urang wani jeung hayang nu batur itu wani jeung urang nya diadu. Tak, gitu. Jadi marawah hayam pan kabeh. Heeh. Jeung nu urang lah gitu. Wani teu wah tuh wani ngangan deui lawan gitu kan. Oh. Jangkung, mun batur menang jangkung, urang menang kajina saeuti. Tah si Oh. Sama aja lah teh eueuh si Ihan tah eta. Nyaho jelema mah eueuh si Ihan. Daya ge memuncangan ya. Tapi ti iraha sok eta. Naon? Ngadu hayam. Oh eta jauh. Zaman kerajaan. Bener, zaman kerajaan. Raja mana nu ngadu hayam? Tidak salah. Bener, Ciumanara. Zaman kerajaan karena zaman kerajaan memang kan misalnya nya ieu Namanya domba diadu ke hayam. nyantai. Nya domba jeung domba. Hayam jeung hayam. Mun hayam jeung domba. Tadi ngomongna dah domba mah hese nyanyan. Kalau mana hayam. Oh, Bener, itu zaman kerajaan orang sepakat sih. Karena setiap kerajaan teh pasti boga jawara. Oh. Termasuk hayamna, termasuk entog, itu teh araya si jawara-jawara. Diadukeun entog. Nya lamun aya adu entog. Asal. Eta mah ayeuna aya mah. Oh iya. Aya. Entog diadukeun. Ai maneh. Dihibarkeun.
Oh dihiberkeun. Jadi ngadu pagacang. Oh, balap jadinya. Kabeh ge da aya jelema mah tuk ngadu. Jangkrik. Jangkrik, japati, sireum, Sirup. Bener. Kelinci. kili. Aya kelanjang. Hah? Kelinci aja. Ngadu kelinci. Oh, di Oh, balap. Oh, cuman teh diadu-adu huntu. Eh, Ah, jelema mah udah tersep ngadu asli ya ini. eta tah. Adu domba tah eta kan. Ya. Orang Walanda eta nu resepna. Anjing, David et Impera. Kan ondog deui. Mange dahareun olahan dog nu paling mana beuki naon? Omelet. Anjing. Asa Kamal Ocon jeung omelet teh cocok gitu anjing teu kawin. Teu match. Tapi bener aing beuki omelet lamun dia ya. Atuh nah gini aya acara Ya, ngagoreng 2. Panggorengkeun kan ngadadak omelet mah kan. ya Di bener. hotel-hotel mun breakfast aduh anjing. Aing mah dog ceplok. Tah urang kurang beuki dog ceplok teh. Nah, Karena naon uyahna sok teu rata. bener. Nya bener teh. Nogna uyahna teu rata buladir aya bulan. Ngumpul anjing nog teh kurang uyah pas terakhir goblok ngumpul di KB. Anjing pangset. Asli bener. Eta no. Sok teu rata. Teu beuki mantap orang dog ceplok. Nog ceplok teh kan aya sabaraha. Aya sabaraha tipe aya nu talor mata sapi ya, sunny side up. talor mata anjing. Tuh anjing. Nah, sapi aya anjing Teuing ngahan beuting ngaranan nog mata sapi dan teu jiga mata sapi ya. Teuing teh nu kumaha sih eta teh? Hah? Kumahakeun? Nya ceplok sunny side up eta teh nu naon ngaranna teh? Nog nu kitu diceplok ke pokona mah, tapi henteu garing pinggirna. Ya, Oh, jadi setengah mateng eta mah. Matak jadi telur mata sapi. Itu nahan berarti disebut mata sapi. Itu kan nog teh Si konengna teu dipecahkeun Heeh. kan emang jeplok mah teu peupeus bener. Aya nu peupeus. arak-arik. Heeh. Anu aya nu beuki tipe nog ceplok teh anu si konengna dijieun peupeus. Jadi nyebar gitu. Jeung geus teu buciai gitu si Oh, lah menu konengna. telur mata sapi buciai nya. Buciai. Orang sebel mun buciai. Efek deuleun ngomongkeun bucian. Nya kan. Sok mana ya? Bener bahasana buciai, Pak. Bener. 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 Lamun urang mah kabeh varian nog ceplok beuki nu kitu, terus anu gigirna crispy beuki, anu dijieun. Jadi dimasakna teh dinu minyak ngemplang geuning, deep fried. Oh, aya eta nu kitu. Aya eta jadi si kulit-kulit teh crispy nepian ka tengah-tengahna Nu tutung? Nu tutung mah teu beuki aya. Tah eta kuduna beuki. Kan varian nog dan nog ceplok mah leuwih leuwih ieu leuwih riskan tutung. Nya berarti eta mah nog gagal aya. Keur naon Nya dadar? dibanding nog dadar maksud aing. Hah? Telur dadar jeung telur ceplok kadar kegosongannya lebih tinggi. Oh nya. Nog ceplok. Ya bener. Tak urang tara diceplok teh. Teu bisa ditinggalkeun, Pan. Ya bener. Maksudna Ya kumpul masak itu bisa ditinggalkeun atuh. nya kan maksudna Mana keur masak ditinggalkeun heula piknik. Teu bisa. lain piknik maksudna ditinggalkeun ngalah sangu. Oh nya. Jadi ngegoreng dog ya set bari ngadagoan asak ngalah sila sangu. Misalna. Atau naon rembut. Bisa sih. Bisa sih. Ieu na si komporna leutikan heula. Sok pareum. Komporna butuh. Komporna butuh. Aing Kompor minyak lain. lah gas aing mah. Anjir. Tapi pernah sih ku kompor naon? Kompor minyak. Minyak nyebutan heula. Cabutan heula. Terus ya non ngarana ngahurungkeun teh make cocolok geuning. Cocolok kompor. Pan aya ti anu cocolok kompor, boboko bolong, sosodok potong. Alat naon anu na loba. Cocolok kompor goblok. Cocolok kompor. Jadi si cocolok teh asupkeun heula anu tangki minyakna, ces. Hurungkeun make korek, ces. Atau anu korek api, ces, gitu. Kalau gitu kan. Acan. Oh, kalau hurungkeun heula, taikeun heula bener. Set. Taikeun heula gitu. Mun teu ditaikeun mah hurung-hurung. Pep, geus leutik kan statik. Set. Wah, aing pernah najong kompor hurung itu di imah. Kunaon aya ditajong? Nya maksudna kan ngabebelanya
Kan sok aya nu bocor gitu, belah ku bibi urang dialungkeun teh kan deket minyak. Heeh. Pan leuwih bahaya deket Ya minyak. bener. Tajong, bak. Ngagulitik, suku aing tapi nyeri. Nyanya tuh. Tapi kan tengah meleduk. Tapi aing yakin kabeh jelema pertama kali bisa masak endog. Sepakat aing eta. Resep Juna ge pasti Pasti kan endog heula. teu saacan bisa nyieun nu hese-hese nyieun endog heula. Tah berarti endog teh berjasa ke cep-cep salam dunia. Bener. Bener. Ya kan? Karena pasti olahan endog heula. Olahan endog heula. Jadi maneh can bisa jadi disebut chef, Namun bisa nyieun. namun teu bisa ngolah minimal 5 varian endog. Nah, bener. Anya 5 varian endog naon wae ceplok, Telur mata sapi, kan ceplok eta teh. Terus dadar, omelet dadar kan nih. beda. Saruangan pada di tilepan anya. Oh, Eta omelet teh adalah telur dadar nu ditilep dirapihan. dirapih. Aya deui berarti nu Naon? disetrika. Kenapa istikan endog? Ame rapi. Ya busuk. Endog kulum. Oh, endog gulu bener. Heeh. Mana begitu endog gulu? Orak-arik ke. Orang arik tuh mah sih. Oh, nu di kotanya nu di kitunya. Orek-orek di orak-arik. Jeung dog deplok. Anu dihijikeun jeung tahu. Oh, dage. Tahu deplok jadi dog deplok. Iya, non. Tadi non pertanyaannya. Endog kulum aing kurang Nah, beuki karena sok narasa gancang warag. nya ai jeung sanguna 2 piring mah waron. Kan si kokoneng nanti geus padet. Tapi eta bergizi, man. Nya. Dibanding nu digoreng. Nya Dog emang. teplok teh. Urang baheula inget teh erek disunatan teh kudu dahar dog ceplok. Meh. Ame kuat. Hah? Jadi subuh-subuh teh urang teh mandi ku cihaneut, terus dahar endog, terus indit ka bepas, urang baheula di bepas disunatan. Nah, di Vepas. Bener. Disunatan. Dokter Seno. Teh tanya Dokter Seno eta. dahar endog heula eta 2. Oh. Cek dokter Seno eta teh. Teu anjing. Karena orang baheula pas keur disunatan teu tuh. Soalnya lamun teu dahar endog si bisa mitosna mau rapi. Entah jadi meh bulanak juga endog. Anjing. Ilmiah banget. Asli. Terlalu mitos aja. Tapi bener aing dahar endog, Mang. Nya. 2 aing. Urang teu dahar endog rapi ya ini. Jeung urang rapihan mana sok. Sok si piye. Sok ini dah nu disunatan dahar endog heula. Wah tuh. Anjing cupu berarti. Bodoh berarti. Hah? Kamu bodoh. Di bobodo mana eta mah. Manya bapak urang ka bobodo. Urang kan dititah ku bapak urang. Geus we. Bisa beda. Oh, Oh, bener. eta kan biasanya mun geus disunatan kan karasa peuri di hoream dahar. Heeh sih, bisa jadi. Karena orang gue keur disunatan, saat can disunatan geus kabayang aing dahar bakakak hayam anjing gitu. Moal. Ya pas geus Nyeri. disunatan mah nyeri geus teu Ngomong hayam. geus leungit baal, Pak. Heuh. Wah, gogorowokan ge aing eta. Heeh. Saputing. Ieu non encan ngalepaskeun perbana geuning. Tah urang mah terapis ya ayeuna urang. Tuh. Berarti mitos endog dah. Tadi mitosnya teu kabukti Lain anjing. lain gara-gara eta. Gara-gara didudut ku babeh aing. Hah? Asik saeutik deui coplok perban. Wah, sia mah lila bok getihan deui. Goblok anjing. Apaan baheula mah urang sanggeus disunatan teh kudu loba ngeueum dinu cai haneut, Nya. dinu jolang, ngeueum gitu. Nya sarua. Ame non luduh kan Heeh. si Luduh. nya kan di perban Ya, mah bener. gacan luduh. Bener. Waktu minyak keletik. Minyak kletik. Nya Oh nya. Heeh. Bener. dideangkeun. Anjing jadi kanu ka kita goblok. Mati nondok jate. Karena perhubungannya tidak eta maneh saat can disunatan kudu dahar heula Oh, iya, endog. bener. Teu anya. Jeung endog teh bisa cenama meningkatkan vitalitas. Eta kan ngaruh berarti. Meh mangker lain meh rapi. Nya lamun mangkreng berarti gampang ngabersih motong. Itu agaknya. Emang anu disunatan pas keur mangkreng? Entenya. Henteu lah. Teuing da aing geus lila udah. Mandi berapa tahun disunatan?
kelas 3 SD. Mana mah SD, aing mah can sekolah. Teu inget jadi. Itu tadi ingat pada dahar nog. Ya anjing lo mau cari tas dia tuh. Jadi aing teu percaya. Aing kelas 4 SD. Lo ngawaduk. Kelas 4 SD. Kelas 4 umur 4 tahun aing. Oh, umur 4 tahun. Karena di keluarga orang di sunatan teh mun bisa mah saacan 5 tahun gitu. Baturan orang kelas 6 SD nya. Anjing, kan sunatan wisudanya. Oh, karunya nya. Karunya itu nu SMA gitu. Lihat. Ente lain ilah masalah lihat mah lah dapir aku eueuh peso seukeut. Pasti dibully ya nya. Pasti era. Heeh. Pasti era pas ngantri jeung barudak leutik. So, itu jebrok sorangan. Jabat tuh, di paham. Suku nangis buluan. Nggak kuliah aya babaturan urang Medan kakare semester 5 kakare sunat. Karek semester 5 mau alatnya. Henteu. Oh, ente. Oh, emang jeng. Kok bisa? Daerah, coy. Maksudnya teh kan lamun geus di sunatan berarti isukna teh teu sakolanya. Nya sarua Bener. kampus eta ge. Ke kampus, pas masuk ke kampus, iya anjing, selamat menempuh bentuk Langsung. baru anjing. Nyarecep euy, nyarecep. Padahal gitu. Nyarecep. Tapi ayeuna mah tren di sunatan teh Kelasar. jeung oroknya nih. Jika kalau urang ge Oh, oroknya nih karek sabaraha bulan di sunatan. Bener. Tapi cai aing jeung karunya teu bisa dihajatkeun. Udah orangnya itu diajain. Itu maksudnya eta ge dihajatkeun kan teu inget gitu. Aing mah kan inget pas dihajatkeun terus meunang cecepanan dibeurekeun Nya sih. naon. Orang dibalik. Hayang meuli Sega tapi ngadon dipake jang sapopoe. Dibalikan orang dibalikan Tamiya ngan saminggu Tamiyana labuh tinu loteng. Hancur geus. Urang ge dibalikin mobil-mobil remote control gitu. Padahal aing hayangna meuli Sega nya baheula teh inget aing. Nog deui aja. Anu ieu geus kanu Terus kan perkanjut. ieu perkembangan ada ya. Peternakan telur rumahan bergeser menjadi industri pada tahun 1920-an. Oh, karek tahun 20. Karek tahun 20 jadi industri gede mah. Jadi salila ieu meureunnya sa imahan-imahan we meureun. Misalnya sa kecamatan Sukajadi itu di imah urang endogna gitu. Supply atau sakota meureun. Ayeuna pon. Tapi sebenarnya mun bisnis nog ge lumayan karena jelema mah butuh nog gitu. Tapi endog teh fluktuatif hargana nya teu jiga bensin. ya karena bensin mah tergantung minyak dunia nih. Emang eueuh harga telur dunia. Eueuh nya. Tergantung harga telur dunia kumaha nya. Eueuh. Eueuh, matak kabeh dahar anu ti mimiti anu miskin nepian ka anu beunghar pasti dahar nog. Pasti dari endog. Tapi endog teh eta mang Naon cing endog teh? Endog teh adalah bentuk naon ngarana teh simbol egaliter. Bener teu? anto oge anjing. Beunghar mah omlet. Ini tapi kan endog-endog oge maksud aing teh. Endog. Nya tapi eta si endog teh hargana cenah fluktuatif mah. Sangat gancang non. Ayeuna misalnya 25.200, tak isuk teh bisa aya turun, aya naik gitu. Ayeuna sabaraha harga endog? Ayeuna kamari ngobrol si Minggu masih 24 genep gitu. Ayeuna teh tah kamari urang karek maca berita aya nu ngabagi-bagi endog karena hargana jatuh pisan. Oh ya? Si peternak teh nu di daerah Jawa. 3 ton dibagikeun Dibagikeun? karena bentuk protes bahwa harga endog turun pisan. Oh. Hargaan gitu endog teh dihargaan gitu si peternak teh. Geus bagi-bagi lah. Bapak anak emang kebagian mahal wae nya sa. Nya 25 ribuan nya sakilo, Sakilo. lah kurang leuwih. Kurang leuwihnya naik turun mah gitu. Aya kadang jadi 2 genep, kadang jadi 2 opat. Eta endog teh. Aing produksi dahar endog sabulan teh teu karasa sih ya mun tiap balanja bulanan teh beak 30 anjing 30 naon? 30 butir. Oh, 30. 30 kilo loba-loba teuing anjing. Akhirnya naon? Ada bisu. Emang gitu? Naon teh? Loba dahar endog jadi bisul. Nya protein. Teuing. Oh nya karena proteinna. Oh lamun loba teuing. Loba teuing. Ai bisul teh tinu protein. Heeh. Karena teu katampung proteinna jadi bisul. Teuing kata. Dia teka gerak gitu. Teka gerakeun heeh. Ieu geus beda deui. Beda deui ya. Aing
Aya informasi bikin we ade. Jadi saring-saring. Tapi aderai anjing. Aderai bener konsumsi endog. Sakali nginum endog kan. Saya teh makan diinum endog teh. Nya di Bebodasna hungkul. di lok-lok. Heeh. Oh gitu, lok gitu. 30 langsung. Sapoe teh nya. Atau sekali ieu 30. Sekali ngendog. Mata eta lamun maneh hayang mansan kan bakal mari sok maneh ngejim. Ngejim. Kudu di endogan. Nya, dahar orang ngendog mah. Kan menyendol teh endogna itu. Heeh. Tapi bener. Tingali aderai merelendung awakna teh. Tapi uyuhan teu hanyir gitu aja. Nya kan aya nu diolah oge, tulang aya oge kan. Ada orang ningali videona si aderai si endogna teh di kana hiji naon bekong. Naonna anjing wadah lah gitu. Tapi bobodasna hungkul 10 teh Bobodasna hungkul. Heeh. Onte jeung kokonengna. Henteu kokonengna. Aya nu protein teh kokonengna nu bodasna. Bodasna. Aya kokonengna. Eta mah rasa jeruk. Teuing naon nya anjing. Apa kokoneng goblok. Nu omega heueuh. Teuing aing tapal. Tapal endog ieu. Oh bodasna. Bobodasna. Langsung di gitu aja juga. 30. Heeh, juga nginum cai we kumaha. Ya geus biasa kan, geus. Biasa kan hanyar-hanyar. Kan hanyar wae atuh. Konotasinya teh bedanya. Heeh. Nyebutkeun hanyir. Nya, Anu taeun eta mah. lain padahal anu hanyir-hanyir teh lauk Tahu hanyir. kan. Endog hanyir. Oh, gak hanyir. Tinggi protein. Tapi endog lamun endog eta kan tinu aya ieu lamun endog asin. tah saha jelema anu pertama kali nyieun endog eta jadi asin. Dikumahakeun sih aya endog asin. Di ieu naon teh jika dikubur tinu letak. Heuh, Terus Kasih. jadi tangkal. tetep di pelaku. Jadi tangkal endog. Jadi tangkal endog. Gimana endog asin anjing? Tinu dahan-dahan teh juga bool ayam. Keluar buk gitu, anjing mun panen. Teuing ada. Eta emang bener dikubur gitu. Orang pernah ningali di no YouTube ieu na prosesna. Si endogna teh dikubur sabaraha lila gitu tinu si eta teh tinu jiga leutak gitulah, jiga Tapi nah lumpur. cangkangna biru. Eta mah endog bebek. Oh nu. Dan nu dijadikeun asin mah endog bebek. Lain tinu endog hayam jadi biru Lain. lain. Oh endog bebek. Beda varian anjing. Jadi gono. Jadi gede. Beda jenis eta mah. Tah jadi si kandungan garam anu aya tinu si lumpur eta teh nyerep. Kan bisa aya oge endog nu dijadikeun pindang geuning. Aya. Jadi pas dibuka teh isina coklat we di pindang. Anjing. Iya ya. Kela isina coklat kumas Super Queen gitu. Nah, goblok atuh sih. Mana warnana? Pindang, endog pindang. Ah, teu ah wah. Tak apaleun Kan anjing. juga buruk gini. Heeh. Berarti aing wawasan perendogan ieu. Kurang maneh. Bahkan di Cina mah nya aya endog teh teuing kumaha cara ayeuna jika difermentasi gitu, pas dibuka teh jiga endog kulup tapi warnana bening. Bisa jelly. Heeh, jiga jelly bener. Oh, ayanya. Aya. Tapi asa-rasana kumaha? Rasanya juga yupi. Nyata aing cenah nyoba. Kan orang ningali unggul di na YouTube mangan. Ya, Itu bari ngasa. rasanya juga agar bisa jadi kan, aya jelly mah. Sekali beres susu gitu. Tak urang teh sok penasaran ieu jelema-jelema nu kitu kumaha saking isengna kitu ini. Nepikeun ka Nyanya nyaho ternyata si endog teh bisa diasinkeun gitu. bisa diasinkeun tapi itu bisa ditawar. Itu bisa Itu bisa ditawar. nawarkeun endog asin. Oh iya benar. Mas asin dibalikeun jadi tawar tuh bisa. Bisa. Mata hese dagang mah hese dagang endog asin karena tuh bisa nawarkeun aing. Keburu asin ya. Jeung nah dicap. Hah? Aing nu dicap. Pabrik eta mah mete pahili. Brandingan aing. Itu aing geuning endog biasa brandingan. Ya kan. Ya oge sih aing. Lamun eta brandingan, nah endog biasa brandingan. Teuing oge. Iya ya ka pengrajin telur. Kuduna di branding. Di branding. Acik bener. Endog puyuh bener nah habat loreng. Warnanya gitu deh. Coba oranye.
Dan lain tino hayam tino puyuh. Naon loreng oranye. Ieu mah juga ormas. Nog ormas. Loreng mah juga nog ormas. Pas lamun aya di nu hajat teh berarti. SD. Anjing. Tolong. Teuing. Nog puyuh mah tina burung kan, burung puyuh kan. Nog hayam teh manuk hayaman teh. Puyuh teh. Aya puyuh. Oh puyuh beda. Aya puyung hai. Ya puyuh hai beda. Terus nah di nu kabeh telur-telur unggas, nog hayam jeung nog bebek anu paling laku. Nog manuk henteu. Manuk naon? Manuk mah. Puyuh manuk. Pan puyuh teh manuk. Ngan di nu jadi Nog japati gitu. heeh nog lakbet. Nog lakbet. Ai kabeh manuk ngendognya. Nyanya lah. Ini pertanyaan bodoh jika kita sekolah aja. Atau mafia unggas kayak kabaturan teh kieu. Areta manuk Panjang. Manuk tos babar. Ngababar ke. Jika manuk ieu parkit atau teu manuk eta lah manuk Manuk elang. heeh Hese menangna. nah gitu. Nya kan elangna hese. Non jarang teh loba hayam. Dalam elang juga hayam mah loba, pasti loba dong lagi. Bener ieu nu ternakna hese karena kudu di luhur kan. Ngalana juga madu lah gitu. Jeung elang mah ieu galak. Kalau sok ayeuna meureun kan nu jinak nu dihandap nu gampang Heeh. nu gampang produksina gitu nu gampang dijadikeun industrina meureun dog hayam jeung bebek hungkul. Anu gila mah ieu mah endog Burung unta, anu anu badag. gede ini eta diceplok wah. Sok da kumaha lamun maneh hayang nernakeun eta. Oh hese. Coba di gang imah misalnya. Jaba burung unta mah kuluna kudu nyencap kana taneuh. Hese. Wah kan paping blok ieu mah. Tapi cenah mah di Jazirah Arab mah aya nu masak telur burung unta. Karena dog ieu hayam negeri di ditu mah. Pan hayam negeri mah di urang hungkul. Daun di luar mah sebutanna luar negeri. Nya Aya hayam negeri kan daek baheula. naon sih maksudna ayam negeri teh? Hayam. Maksudna Nah, bet disebut hayam negeri. nah disebut hayam negeri, aya hayam kampung. Aya hayam swasta. Anjing. Itu maksudnya dina Twitter aya nu komen ieu ini lucu tah. Kan aya nyebut kucing kampung geuning. Nah, teu meunang nyebut kucing kampung teh eta teh naon ngarana tidak menghargai. Nah, lebih baik disebutnya adalah kucing domestik. Anjing, eta berarti hayam ge hayam domestik cek aing teh. Nog hayam domestik ieu. Nah, hayam kampung lebih mahal dogna. Heunah. Karena lebih teu bisa diproduksi. Itu kayak apa bedanya? ayam kampus. Nah, anjing. Ayam kampus mah eta beda deui, Mang. Eta mah sakali ngendog, Mang. Diomongeun. Sakali ngendog diomongeun. Wah, kudu keluar eta. Apa bedanya ayam kampung dan ayam negeri? Beda. Nah bet negeri nah di carana naon gitu nu ngabedakeun teh cara Jenis nernakna Jenis. jenisna. Nya memang jenisnya beda. jenisnya beda. Ayam negeri mah disebutnya broiler, memiliki Tah. perbedaan mendasar pada tekstur, warna, lemak dan cara pemeliharaan. Ayam kampung dagingnya padat dan alot, Lebih gurih, mahal. rendah lemak dan dipelihara dilepas. Ayam adu ayam bapok beda deui. Iya bener. Bener. Ayam negeri, ayam negeri mah empuk, gede, lemaknya tinggi dan diternak intensif. Oh, eta. Oh, Teu bisa diternak. Hayam kampung mah kudu dilepas. dikencar. Hese. Kan kudu boga lahan lega, teu bisa di kandangan. Pan mun hayam negeri mah kandangan sakotak. Benar, 2000 kotak misalnya jadi tah sabaraha ribu endog. benar. Ayam kampung kencarkeun, areueuh kabeh. Aduh, anjing. Asup anjing ka ieu naon karena ka warung aing, asup ka nu etalase anjing. Bener. Hayam tetangga brengsek cai teh. Ngacak-ngacak sansil anjing.
Jeung lekboy goblok. Diaringi ngajak-ngajak bonteng. Asup ka jeremet. Tapi mana pernah tuh ningker hayam? Hah? Ningker hayam. Encan. Juga ningker maling. Di nu loteng tah hayam nu bogana mau gantar. Heeh. Woi. Dibantuan kalau bajelema wangi. Aing teh jiga nawak maling. Diganggu. Kabur geleber ka ditu. Oh, jelema. Wah, tembak ngaku sih cokot naon. Dapat sansil. Di warung urang. Tapi pernah eta asup kana jero etalase brengsek cek aneh. Heeh, ningker hayam resep. Tapi eta teh sarua anu ngukut hayam jeung nu ngukut ucing teh. Naon? Ieu na Bener, tong taina. dikencarkeun kudu diawasi gitu karena Iya. modalnya di mana wae. Bener, kan. modalnya di mana wae. Tapi santeuna aya hayam mah urang leuwih ngabela nu ngukut hayam. Nah, Karena santeuna isuk-isuk manehna kongkorongok. ngawedangeun sareng. Udah. Ucing mah tengah peuting anjing ngaganggu. Ngawedangeun salat ai mana eta teh? Jam 12. Ya sih bener. Tapi dah anu kongkorongok mah nu jago Anya aja. nu jago, Ayam jago. ayam jago. Lain ayam petelur. Jenis hayam teh da loba euy. Mang jadi ge kan hayam tungkok, Ayam tukok hayam nu kumaha? pakcoy. Kok mah eta Bangkok ke kampung. Oh, Bangkok ke jeung kampung. Tuh, Lamun naon tadi? hayam pakcoy. Pakcoy. Soalnya mah eta Thailand maksudnya. Tuh, Ya, ayam hayam Thailand eta. Bangkok di Thailandnya. lain Daerah. si ieuna si jenisna jadi Iya. lamun di sana dulu teh beda. Tuh, Cara gelut. main tai. Main tai gitu. Lah binti lagi. Si Ongbak teh geuning. Dekat awak mereka. Pakcoy mah kan pengegel mah. Iya bener. Oh, pakcoy mah teu ngegel. Dari bulu ge bisa nenggelam dari bulu. Anjing. Jeung mana mapai muai boran teh tah. Buakau, si buakau. Anjing ngarengnya cara gelutna beda. Karena di Thailand. Karena Thailand. Silat yang Muay Thai memuai. Ayam pakcoy eta teh. Emang gelutna kumaha ayam pakcoy? Jarang ngegel. Oh, jarang ngegel. Lamun sakali ngegel ge nenggelam teh bisa 3-4 kali. Oh, pak- ngabintina teh. Ya, bari bulu. Oh, anjing. Expert Damangnya dia mah tuh. Iya mah. Baheulana. Iya mah dikalang atuh. kalah. Ulihna oge. Jadi pelatih hayam. Aya gitu. Bener aya. Wah, aya pelatih hayam. Aya. Ngalatina kumaha? Ya eta kan ngelatih teh model di poe terus aya nyieun. Dititah lompat terus pakai stopwatch. Tak anjing. Bener gitu kan? Aya. Masuk di sport kan diojaikeun gitu. Diojaikeun. Oh, anjing. Tangis rada gede, diajarkeun jurus. Cimande. Udah sorangan mah tadi bapak hayam mah di Bener. Mahal mang hayam teh. Oh, berarti ayahnya ieu na sasana. Aya sebentar. Sasana. Paguron. Paguron. Dojo aya. Dojo ayam. Isina hayam keur kiat. Hat. Marek baju hidung kabeh. Pokoknya mun pelatih sabuk hidung udah deh. Anjing. Ini udah tolol aja.